Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, bapak, kusim kuring dipihormat. Puji sinareng syukur, hayu urang sami-sami panjatkeun rahmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu dimana tos masihan nikmat iman sareng Islam dina kasempatan ieu. Shalawat sarta salam teu hilap oge ka junjunan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargana, ka para sahabatna sareng urang sadaya umatna. Amin ya robbal alamin. Sataecana sim kuring bade ngenalkeun wasta abdi Wulan Sartati ti kelas 11 IPS 3. Sim kuring di dieu nganggem pancen janten panumbut catur. Ieu kumpulan kanggo mendarikeun ngeunaan rapat ku kituna sim kuring ngadugikeun ka mangandangna. Pangjajar anu kahiji nyaeta sambetan ti bapa sakola. Anu kadua nyaeta ti ibu wakil sakola, guru kelas 11, anu katilu panutup. Sumangga ka bapa sakola kanggo ngadugikeun ka mangdangna. Hatur nuhun ka bapa kepala sakola anu enggeus ngadugikeun ka mangdangna. Anu didugikeun ku bapa kepala mudah-mudahan tiasa nyandak manfaat kanggo daring ieu. Mugi sadaya supados tambi semangat di diajarna. Kumargi kitu, urang teras lajengkeun deui ka ibu wakil kelas 11 dihaturanan kanggo ngadugikeun ka mangdangna. Hatur nuhun ka ibu wali kelas 11 anu parantos ngadugikeun ka mangdangna. Mugi orang tua sareng murid sadaya bisa paham kanu kaayaan ayeuna anu ditimpa ku musibah COVID-19. Teras semangat ka murid-murid sadayana. Teu karaos ku kituna, ieu acara tos rengse alhamdulillah ti kawit dugi akhir berjalan lancar. Sim kuring salaku patumbuh catur, hapunten bilih aya cariosan anu matak teu ngeunah ka para hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur-hatur nuhun kana perhatian sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.